Ay na manggas lah. Anak kieu anak. Ya teh kumaha gawe teh nu ngajejeg da oga tuh mah anggeus teh nya Udah beda doa kayak ada orang teh capek euy sakadeur mah. Gawe. Ya tuh rela kesang mah kieu nya kakek tuh hayo teh tadi ditinggalikeun teh kurang ngajejeg da oge. Astagfirullahaladzim aing. Sok gawe teh tuh gawe. Sare atuh kakek bawa gaing kayak sare kurang lebih gawe ya mah dah beres we kurang lah. Balik kurang ditinggalkeun heula bah, ditinggalkeun heula nya. Sing bener gawena cenah rata pokona mah. Ulah taringu kade. Nah ngasih kakek bawel-bawel teuing nah boga dunungan teh euy. Ampun aing pagawean kerjaan rapisna kurang kumaha aing pagawean manehna udah rapi-rapi kurang teh. Aduh ampun kasih kakek. Aduh capek dewa we aing. Kurang kumaha nya pagawean euy salila geus lega kieuna. Ayo we aing dipahido wae ku si kakek mah. Nah, aki-aki teh ngagaruan teh teu balik teh. Abah, hei. Bah. Angel. Naon kakek? Aing ngagaruan ti ditu paut ka dieu atuh emang ka ditu mangkin luhur beureunan. Tuh geus salah deui wae Nya pasti salah ka dieu tengah sok ka dieu tadi contohan tuh. Tuh wah tuh contohan dieu tengah garuna tuh tadi tuh kan sama beureunan. Tamun diseret ka itu otomatis teh luhur. Aing geus serba salah wae nama teh kakek euy. Tah. Jadi wa kabar digawe-gawe apa tuh? Ka dieu tah mau tah tuh. Tapi udah dobeulan ka itu tuh. Udah kudu kumaha tuh pakai pan ya teh banteng si ditu teh asana itu ogok aing dikadinyakeun tah, dikadinyakeun. Salah dikajukan ke itu taluhur tuh. Atuh bari kena yang ditanuran teh itu pinuh. Kucai adieu mah anger merencaat. Keduk ti ditu ka dieu. Ih ampun aing salah dewa ampun. Salah kitu mah salah. Paut ka dieu tah. Aduh aing kurang kumaha tadi teh ka ditukeun ayeuna geus beres itu geus rata. Ya tika dika dia deui aing geus bolak-balik bae. Geus bolak-balik mah hayo pagawean teh kakek. Ada kumaha atuh aing raya salah. Aing ngajuat aing mikiran jeung si kakek mah. Ampun neng Yo. Lamun ngerukan ulah dihayo we ti dieu dadas. Ti ditu tuh di dieu tah. Tapi dieu bedoa ka itu tuh. Yakin ulah kaberak-berak deui itu kumaha gawe teh? Berak-berak sing kumaha kakek. Heuh pan itu teh handap meureun kudu ditarik lain hayo wae dikemukan kitu mah atuh meureun nu didinya anger lego. Ratakeun ti ditu golosorkeun carana kitu tuh. Tuh, kitu mah mah keteberak gawe. Lain teberak di tadi kan meureun urang teh geus boga hanca teh itu geus lega kakek. Teu kapake kabeh oge hancana teu kapake goreng kabeh oge hancana teu kapake Ke batur atuh aing suka mah bentuk-bentuk ngerakeun ka aing. teu kapake gawe Kurang kumaha teh? teu kapake gawe goreng Aing kurang kumaha ya gawe teh itu geluk ya. heuh teu kapake pokona gawe Pakai sagala. teu kapake kunaga tuh itu teh ditarikan ka dieu tah hanca teh jadi geunaheun ti dieu surudut ka dieu lain ti dieu dikaitukeun mungkin luhur atuh nu itu Kase banget aing ampun aing. lain banget gitu cing Banget aing semua. pokona mah Kagak masalah we aing gawe teh. heuh sok Ti ditu teh si kakek mah. ti ditu tuh arek digawe Ya gawean. Udah ni tadi ka aing aing mantau ge geus. Mantau ka aing bener aki-aki teh benang dibenerkeun lamun dibenerkeun cing eta supaya bisa pika hareupeunana lain ti luhur hayu he dikemukan ka itu bawa ka dieu tah rek mantok belah geus teu kapake kurang gawena ge mantok kitu aing gawe jeung sia mah geus ada masalah ka wae kakek. Itu salah ya salah. Aduh kurang kumaha aing gawe teh geluk coba. Bawa bisa ka pake teh ya. Aduh kalau kitu mah aing bantok kakek bantok geus bantok lah. Bantok geus. Bantok kakek bantok geus bantok lah. aki-aki eta mah dibenerkeun teh heran ai gawe teu ceureuh da batu mah tuh lain tinu handap ditungkuan tang luhur tinu luhur ditarik kitu tah bakal aduh mah brek-brek yakin dibajaan kala nararapsu kitu nih pala laur aing ngagawekeun kitu mah kada batu gawe deui ge bahlanya tong gawe deui sugan tong datang deui kan bae minta batur urang mah teu balik jeung aki-aki teh